ini curig sia. Montong ngaganggu aing sia. Sia geus lain-lainna deui sia. Cek Mang Surya bari terus undur-unduran. Tapi awewe anu ngawujud nyi nenti kalah terus bae seuri ciciri hilang. Tuluy robah deui wujudna saeutik-saeutik. Mimiti sepuna katempo jadi tinggal tulangna bae. Terus mapai ka luhur sampai kana beungeutna oge robah jadi tangkorak. Tapi sigi matana mah masih keneh katempo nonghol siga nu rek coplok. Gadona atok-atokan tuluy geruyung leumpang ngadeukeutan Mang Surya anu terus undur-unduran. Dua leungeunna ranggah siga nu rek nyekek. Kuku-kukuna panjang. Geus bae kabayang lamun sampe beunang kana beuheung Mang Surya teh geus pasti nancep. Montang undur-unduran sia. Baruk sia wani ka aing. Dicengkek sia ku aing mah. Cek eta makhluk bari terus leumpang rek nyekek ka Mang Surya. Bari terus bae seuri ciciri hilang. Oh tuh Mang Surya teh bener-bener soak ayeuna mah. Manehna guat malik bari tuluy perengbeng bae lumpat. Tolong jurig, tolong. Cek Mang Surya bari ngaperengbeng kabur. Lumpatna teu sirikna notog-notogeun maneh. Geus teu nempo kana kaayaan dihareup. Rungkun eurih bae oge ditabrak. Sabaraha kali teu tatarajong labuh tapi buru-buru hudang deui lumpat deui. Suku anu nyeri balas ti kakarait mah geus teu dirasa. Ari makhluk nu pikasieunna terus kadenge ciciri hilang. Sadana mah aya di luhur ngudag-ngudag. Tapi teu lila cep eta makhluk teh jempe. Mang Surya ngarandeg eureun. Tuurna geus karasa leuleus. Tanaga geus asa beak, napasna oge meni haeho. Brak Mang Surya diuk teu sirikna ngabebeutkeun maneh. Aduh, harum cadol teh. Dah aing make kawanehan jeung nu kitu sagala tuh. Apes-apes aing keur mah balanjan aing beak deui. Aing bener-bener sangsara poe ieu. Cek Mang Surya bari haeho. Teu lila sora anjing anu babaung oge ngadadak cempe. Angin anu tadina gelebog eureun. Kaayaan balik deui sabihara-bihari. Sora jangkrik bancet jeung cari cangkas. Kadenge deui reang patembalan. Tapi ari hawa keung mah masih keneh aya. Mang Surya masih keneh andiprek diuk, awakna masih keneh karasa leuleus. Tah sora anjing gelona mah geus eureun ayeuna mah. Geus mabur urang jurigna oge. Aing kudu kuat-kuat balik mumpung can penting-penting teuing. Berentas Mang Surya. Mang Surya tuluy maksakeun nguniang hudang. Tuluy leumpang deui rada sasampoyongan. Uyuhan atuh kulilis-lilisna tas lumpat satakar tanaga tea. Sirahna karasa rieut, awakna oge asa pasiksak. Tacan bitis karasa peurih balas ti kakarait mah. Nah abet-abas teuing atunya, aduh ampun aing mah. Ngimpi naon aing teh dipeuting? Ieu awak aing ngasepet jet. Cek Mang Surya bari terus maksakeun leumpang. Keur kitu hawar-hawar dihareup sadaka dege sora anu gararecok keur ngarobrol. Naon anu diomongkeunna mah teu pati jelas, tapi sidik sorana mah sora anu keur ngarobrol lobaan. Tah sada anu ngarobrol dihareup ronda kitu. Heuh pasina gue ronda. Kabeneran pisan. Ku aing disampeurkeun ah rek minta tulung. Gerentas Mang Surya tuluy manehna maksakeun deui leumpang rada ngincig. Teu lila Mang Surya geus anjog ka hiji tempat breh dihareup ka tempo siga caraang. Teuing caang mah kubur teuing kunaon nu jelas dihareup ka tempo loba jelema. Nah geuning lobaan sigana teh. Lamun ronda mah paling oge 3 atau 4. Aya naon nya jalma ngarariung kitu? Cek Mang Surya deui bari terus buru-buru nyampeurkeun ka jalma-jalma anu keur ngarariung lobaan. Teu lila Mang Surya geus anjog ka nu keur ngarariung. Breh bener lobaan ngan saurang oge jalma teh nu kenal. Mang Surya heran nah hatena ngagarentes deui bae. Urang mana ieu jalma-jalma teh? Lain urang lembur Cikau ieu mah. Tapi keur naraha nya ngarariung di dieu. Garentes Mang Surya. Mang Surya bener-bener penasaran terus ilu asup kana riungan. Pok nanya, "Punten Mang, nuju aya naon ngariung di dieu teh nya?"
Tanya Mang Surya. Jalma-jalma ngararieu ka Mang Surya. Kabehan paromana si Genuh Hasem. Tapi pok salah seorang nembalan. Eta manggihan mayit. Tembal salah seorang. Bari jeung ngomongna teh teu mere budi sama sekali ka Mang Surya. Ngomongna bari jeung paromana bakatut Hasem. Mang Suryana kaget barang ngadenge aya mayit teh. Mayit di mana mang? Jeung mayit saha tuh? Mayit Mang Surya, urang labur Cikawung. Tembal nu saurangna deui. Mang Surya kaget asa diheureuyan. Kabener ari nyarita teh, dewek teu kenal jeung Arandika. Nah ngalarian ka dewek, nyebut mayit dewek sagala rupa. Cek Mang Surya ngomong rada tegeug. Saha nu ngaharian ilaing barina ge? Dewek mah ngomong teh sayana, sing teu percaya mah tuh jeuleuk ku ilaing sorangan. Cek jalma anu tadi bari nunjuk. Kret Mang Surya ngareret ka palebah anu ditunjuk ku jalma tadi. Ari breh bener katempo aya jalma keur ngagoler. Dina kayaan mata kukurayeun saawak-awak katempo caropong. Jeung anu matak soakna mah dina palebah nu caropong teh naronghol loba belut. Siga bae belut anu ngaliangan dina awak eta jalma. Malah tina mata jeung ceurina oge kaluar belut bodas meni galede. Nah bener geuning mayit teh siga aing. Bari jeung eta teh mata kukurayeun kitu. Gerentas Mang Surya bari terus panonna gigisik. Tuluy nelek-nelek deui siga nu hayang jentre pisan, tapi tetep memang layon teh bener-bener siga manehna. Heueuh geuning siga aing. Maon maksudna ieu? Gerentasna deui. Mang Surya terus ngaliek deui ka jalma-jalma anu ngariung tadi. Breh si horeng jalma-jalma teh ayeuna mah geus robah. Ayeuna mah kabeh oge rupana manipikasieun. Awakna sarisikan siga lauk, sungutna monyong, matana di pinggir dina palipisan. Mang Surya beuki ngajenghok deui bae beuki ruas. Samemeh Mang Surya bisa nyarita eta jalma-jalma anu ngariung pikasieun teh kadenge seuri meni ngabarakatak. Sorana kabeh oge mata kukurayeun. Aya nu sorana siga awewe ngirung, aya nu handeuruan, aya oge nu cicirihilan siga kunti. Mang Surya undur-unduran soak. "Bu, silakan. Nah, ieu mah juri kabeh." Cek Mang Surya bari malik rek lompat. Tapi ku jalma-jalma dikepung. "Wah, kabur ke mana sia? Manusia kurang ajar. Manusia telenges ya." Cek salah seorang bergajleng bekan awak Mang Surya. Mang Surya ngan seukur calawak, teu bisa luncat, teu bisa ngahindar. Ngan saukur berbab belebeb tepuguk. Cek Mang Surya. Sedangkeun jalma-jalma nu luncat kana awak Mang Surya langsung rarobah wujudna deui jadi belut. Eta belut ngaleor dina awak Mang Surya terus arasup kana sungutna labas kana ti corona. Kitu deui nu sejena langsung rarobah wujud jadi belut. Tuluy kabehana gurumut awak Mang Surya, aya nu asup kana mata, kana ceuli, aya oge anu ngaliangan dina awak sejena. Pokona kaayaan Mang Surya harita bener-bener matak pikawatireun. Kejet-kejet Mang Surya katempo kakejet, terus les bae nyawana leupas. Mang Surya anjog kana titis tulisna maot digurumut ku ratusan siluman belut. Cikikik kadenge aya sora anu nyikikik mata kukurayeun. Disusul ku sora anu ngabarakatak seseurian. Tuluy lapur nyai greger katempo deui kilat pating guri nyai. Disusul ku sora buludug anu pating greger. Bret hujan ngadadak turun deui leuwih gede tibatan tadi dibarengan ku angin anu ngagelebug. Tatangkalan pating pelenod malah loba oge anu pating turok-dok rarubuhan. Kaayaan peuting harita bener-bener mata ketir. Cag urang Tunda. Ayeuna caturkeun kaayaan isukna. Harita rebun-rebun keneh sabadana jalma-jalma barudal ti Masigit. Ceungkun rubiahna Mang Surya katempo meuni guling gasahan teu geunah cicing. Jantungna ratug ketegan, pikiranna ngarasa melang. Inget bae ka Mang Surya anu indit ti kamari burit, anu ceunah mah rek ka pasar.
Tapi sampai wanci harita tacan keneh datang baik. Kamana tuh Kang Suryanya? Tara biasa anak indit-inditan teh sampai sapeting jemput kieu mah. Moal kitu nah bawa nama. Aya bae pikiran teh. Garantas cengkun. Tuluy cengkun leumpang keluar ti imahna anu maksudna mah rek nanyakeun ka tua kampung susuganan manggihan Mang Surya salakina atawa ngadenge aya di mana. Harita di jalan meniledok loba tatangkalan anu rarubuhan siga nama kaanginkeun basakeun hujan angin teh keur peuting cengkun ngagarentas. Teteh lah hujan teh bener-bener gede pisan keur peuting teh. Eta buktina jalan bae oge kalaladok ieu tatangkalan rarubuhan. Buah Kang Surya teh hujanan kitu di jalan terus ngendong di batur. Gerentas cengkun. Cengkun terus lempang incik di jalan pasaran dog jeung Cenia anu rek indit balanja ka warung Ceeti. Cenia nanya, "Rek ka mana cengkun? Mending incik siga buru-buru kitu?" Tanya Cenia. "Rek ka imah patuah Cenia, rek nanyakeun Kang Surya. Sugan patua terangin di mana salaki kuring?" Tembal cengkun. "Emangna ka mana kitu Mang Suryana?" Tanya Cenia deui. "Pugu sapu peuting teu ka imah, ari kamari mah ngomongna teh ka pasar. Mangkatna burit tapi sampai ka ieu tacan datang keneh." Tembal cengkun deui. Cenia rada katempo leuwas. Buah Mang Surya teh nabok nanya. Kapan manehna teh kamari tos maehan belut aneh basa di astana?" Nempo Cenia kalah ngahuleng, cengkun nanya deui, "Kunaon kalah ngahuleng Cenia? Manggihan salaki kuring Cenia teh?" Cenia rada ngarenjag ditanya deui ku cengkun teh. Manehna buru-buru nembalan tapi teu nyebutkeun lamun manehna curiga Mang Surya nahabohna mah lantaran bisi cengkun areuwaseun. "Buah ngendong di batur cengkun, kapan keur peuting teh hujan gede?" Cek Cenia. "Nya muga-muga begitu, ulah aya naon? Nya atuh Cenia, kuring mereka patuah heula." "Nya tuh cengkun, kuring oge rek balanja ka warung." Tembal Cenia bari tuluy bae manehna oge indit. Ari tua kampung anu rek disamper ku cengkuna harita teh geus aya di imah Mang Udin ngariung jeung nu sejenna lantaran biasa ari di lembur Cikawung mah lamun tos aya nu maoteun teh peutingna tahlil isukna sok nyekar deui waraca Yasin di astana. Harita PRT palebe jeung kulisi oge geus araya lantaran baralik ti masjid tos salat subuh berjamaah teh langsung bae ka imah Mang Udin. Kitu deui ibu-ibu anu rek milu ka astana oge haraya, Ceyayah, Cetami jeung Celinda. Maranehna mah pangrikatna daratangna oge. Samemeh arindit ka astana katempo jalma-jalma teh ngawaredang heula ngaropi jeung kulub tales. "Eta putih hujan gede nya, meni gede pisan maksud teh kitu. Suga bae dicicikeun ti langit." Cek tua kampung bari kot bae kana kulub tales tuluy dihuapkeun camuil meni cacamuilan meni kunikmateun pisan. "Pugu kalah keun kuring mah patua. Eta tangkal jambu kalah rubuh hampir bae ninggang kana sumunan imah kuring." Ceyayah mairan omongan tua kampung. Ceyayah maka karek oge hampir atuh. Tuh anu Ibu Yulinda mah tangkal buahna teh rubuh bener-bener ninggang. Cek Mang Boil. "Ninggang kana sunan imahna?" Tua kampung siga neurewas. "Henteu. Ori enggeus ninggang kana naon? Eta kana tanah pinggiran imahna patua." "Jeh, dasar asahia maneh mah Boil, disangka teh heueuh. Ari rubuh mah heueuh ninggang kana taneuh. Geus lah bisi kaburu beurang manten. Hayu rek ka astana mah, eta ka hade cai kembangna sing tinggaleun." Cek palebe. "Nyakeun ku kuring dibawa cai kembang mah." Cek Mang Boil. Geus kitu mah tuluy jalma-jalma teh harudang nangtung leos arindit ka astana.
Teka catur di jalana kabehana geus aranjog ke astana, breh kaayaan di astana meni pasoleng kerah tatangkalan loba nu narubuhan ngahalangan jalan, malah sabagian mah masih keneh katempo nguyung bangku cai. Bu, asa kakarek hujan gede kieu mah nya. Eta tempo tangkal sama oge kuat karungkat kitu atuh, cek tua kampung bari panona nempuan kaayaan di astana. Nya patua kudu muter heula jalanna ka ulah ditu. Keun kaya eta mah cuang dikerja baktikeun bae ka dibersihan. Cek Pak RT bari tuluy maehna mengkol milihan jalan anu teu kahalangan ku tatangkalan anu rubuh. Nu sejenna nuturkeun Pak RT. Serog anjog ka palebah kuburan Nyinenti, tapi eta barang anjog kabehana meuni leuwas ka cida. Lantaran teu jauh ti kuburan Cinenti katempo anu keur ngagoler jeung matak pikawatireun. Hampir kabeh awakna caropong boroboran ku getih ari kaayaan layon nangkobak. Jadi tacan katempo sah-sahana. Atuh kabehana mending ngajarang hok bari undur-unduran. Bu, eta layon jalma ta lain. Cek tua kampung bari mencrong kana layon anu ngagoler. Tapi manehna bari undur-unduran. Nya patua layon sahanya eta menipi kawatireun kitu. Tembal Pak RT bari manehna oge terus mencrong ka palebah layon. Cik atuh tingali saha? Bisi layon jalma urang lembur dieu karunya. Cek Ciyayah bari manehna oge sarua undur-unduran. Nya Mang Boil cik atuh pamariksakeun. Ulangan saukur ditarampokeun bae teh kajauhan, tempo ka deukeut ka jelas. Cetami ieu nyarita sarua manehna oge undur-unduran. Udah pada uing bae atuh, teu wani sorangan mah. Tembal Mang Boil. Bu atuh dibaturan kukuring Mang Boil. Cek Mang Udin. Nya bu atuh. Tembal Mang Boil. Nya sok tempo. Cek tua kampung. Patua ngan saukur puluntah parentah bae. Hayu atuh jeung patua. Cek Mang Boil bari manehna terus leumpang ka hareup tapi rada rundag-randag. Sedangkeun Mang Udin mah harita teh geus aya pinggirin layon, tapi can wani ari malikeun layon mah. Cek balikeun atuh Mang Udin layon saha eta teh. Cek Pak RT. Mang Udin ngalieu ka Mang Boil. Hayu atuh Mang Boil balikeun kuduaan. Nya beu. Tembal Mang Boil. Tuluy duanana darongko ngabalikeun layon lalaunan barang breh. Mang Udin jeung Mang Boil meuni leuwas ka cida lantaran sehoreng layon teh geuning Mang Surya. Ngan waktosna seep ieu dongeng karangan pribados Kang Abun Burhanuddin. Hapunten kakiranganna mugia katampi kalian kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.